Pamaksana naon Pak Haji? Kieu Panaib. Pangna Panaib ku Mama Haji diangkir linggih ka dieu teh nya. Kusabab aya penting pisan. Mama teh perlu aya hiji masalah ieu teh. Masalah naon Pak Haji? Kieu masalah namanya. Ari Mama mah rumasa jalma bodoh, sepi tina pangarti, jauh tina ilmu panemu. Jadi kieu masalah nama cik ari jodoh saruang teu jeung pati. Haji. Cek abi mah sapendapat abi, sapengetahuan abi. Jodoh mah sarua jeung pati. Sabab rahasia Allah. Oh, jadi eta teh jodoh jeung pati teh eta mah rahasia Allah. Leres pisan. Jadi jodoh mah sarua jeung pati. Leres pisan. Teu bisa diuget-uget deui. Teu bisa. Teu bisa diganggu-gugat deui. Teu tiasa. Sabab lain sabisa-bisa manusia. Urang mah sakadar nyareatan. Nu nangtukeun mah angger. Gusti Allah nu Maha Suci. Oh, jadi jelasnya ayeuna mah yen jodoh teh sarua jeung pati. Jelas pisan, mau bisa dipungkir. Nya tuh ari kitu mah nya. Tah, ayeuna kieu kasep. Nya. Ieu teh ari anu bogoheun mah nu resepeun ka anak mama teh. Heueuh karatna mintarsih. Loba. Ti ditu ti dieu menak. Naon kitu tah nya rupa-rupa lah. Loba nu daratang. Masamalah geuningan pan anjeun oge nya. Sok nyuratan karatna mintarsih sabulan sakali wae mah nya. Tah, ku sabab tadi cek anjeun oge ari jodoh mah sarua jeung pati. Tah da kumaha atuh geuningannya. Ari Ratna Mintarsih teh geuning jodohna teh kakuli macul ieu teh. Aduh. Parencana aing nu dikawinkeun teh. Tah kitu Manaib. Da jodoh mah tadi oge sarua jeung pati nya. Atuh ayeuna Neng Ratna Mintarsih teh geuning ngajodohna teh ka si Ahmad ieu teh. Kumaha ieu? Juga dewek nu bakal dikawinkeun jeung si Ratna Mintarsih.